Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama asyara, saperti parantos isyarah saha al-mu'allifu pengarang kitab rahmatullahi ta'ala adi rahmatna Allah ta'ala alaihi muga tetep kamu alif ila dalikal asiri kana eta asir anu dipenyara asir wal hubi jeung mikaresep lil ibadati kana ibadah karena ibadah bikaulihi kalawan dauhan musannif ya asiros syahawat he jalma anu katawan ku pirang-pirang kahayang nafsu wa ya asirul ibadat katawan ku kahayang nafsu jeung katawan ku ibadah mana jelema nu katawan ku ibadah sabab nyangka ibadahna rek mere surga atau rek mere makom kamanehanana darajat kamanehanana daek zikir daek wirid di jam 2 nepi ka jam 4 ngawaris kana anjeun beungar mata resep ibadah tentunya jadi abdi ibadah kan jadi abdi Allah ya asiro syahawati he jalma anu katawan ku pirang-pirang kahayang nafsuna wa iya ari syahawat naon atuh syahawat teh ma eta perkara tastahi anu mikahayang bihi kana ma non al-an kusu pirang-pirang nafsu mimma kalin tina makanan wa masyrobin jeung angean wa malbasin jeung pakaian wa guerohu jeung lian ti wa guerihi jeung lian ti itu malbas jeung makan wal abdu jeung ari seorang hamba wal abdu jeung ari seorang hamba idzan hamaka di mana mak si abdu apa mak bebeakan kokoro mangihulu biha dina itu syahwat bahwa mangkar itu si abdun eta jadi abid lah pikeun itu syahwat urang mak kana dahar berarti urang jadi abidna beunteung berarti mun urang nganteur kahayang nafsu ieu mah bebeakan jadi ulah urang nu diabidkeun ku karesep kan urang resep museup tapi ka jadi abid useup kan useup tuh kudu jadi abid urang gitu ulah urang diatur ku useup tapi useup diatur ku urang resep kana sare ulah jadi abid sare tapi sare jadi abidna saha mukul wae mah tukang DS namanya api-api teh kadeng aing teh nyaho bari sare kudu jadi abid ngajakan ka urang cicing aing can hayang kayak kena keperluan cek sare atuh geura atuh karek waya asirul ibadati sareng he jalma nu katawan ku ibadah naon ari ibadah al ibadatu ari ibadah waya ibadah pilul abdi eta pada melun seorang hamba al khilaf bima ala khilafi hawa nafsihi netepan kana sulaya jeung kahayang nafsuna eta ibadah ta'ziman karena ngagungkeun li rabbi ka pangeranna itu si abdi wa mata ta'budu samang-samang sagawe ibadah si abdi buat tegasna si abdi li hawa nafsi karena hawa nafsuna si abdi bahwa mangkari si abdi abdun eta jadi abid lah pikeun itu ibadah saja nama makna teh jang fi'lul abdi ala khilafi hawa nafsi pagawean seorang hamba sulaya jeung kahayang nafsuna eta ibadah kan lamun nafsu teu sulaya jeung kahayang nafsu balik tak ibadah cocok jeung kahayang nafsu teh eta bakal jadi abdi ibadah
Tak loba nu ibadah nganter ka hayang nafsu. Batur mengarang ibadah mah sulaya jeung ka hayang naon? Nafsu. Lamun nafsu hayangeun ayeuna mulya hek jalan make ibadah, maka ibadah eta disebutkeun nganter ka hayang nafsu. Aya maksiat dina taatna. Getol ngaji Qur'anna, getol duhana, getol tahajudna, ngan demi sesuatu. Mata kudu diceritakeun lagi fadilah, keur ngamotivasi semangat ibadah, tungtuna jadi abdi fadilah. Akan bae cenah jadi abdi ibadah. Kasihkeun bae da goreng. Da ibadah malian ti Allah, anjeun mah kuduna ge jadi abdina Allah. Anjeun resep kana pulus, berarti anjeun jadi abdina naon? Pulus. Anjeun resep ka awewe, siap-siap anjeun jadi abdina saha? Kang hayang kupat tahu sehat teu boga duit. Kang hayang baso oke. Segala oke wae tekor we kapanan ongkos di kolong. Dipake mahogi. Pugu sarua manehna ge keur masantren. Nya tu jatah sorangan dibagi dua. Naon sababna? Atuh da sabelah di awak we eueuh. Da kakabogoh teh bebe akan nyebut lagi belahan jiwa. Anta ari anjeun magrurun eta anu ditipu ay makhluun bika tegasna ditipu saha bika anjeun ditipu bisa babi mah kalawan sabab perkara au qaaka anu nibakeun maka ka anjeun bisain kalawan perkara wadu'aka pihi dina itu wadu'aka anu mernahkeun nu nempatkeun ka anjeun pihi dina itu senon al wahmu wahaman wa khayalu jeung bayangan. Anjeun teh ditipu ku perkara nu nibakeun ka anjeun wahaman jeung hayalan anjeun. Hirupna dibimbing ku wahaman jeung hayalan sudah. Ngahayal oke dihayal teh geus kabayang ngurus budak kuduaan. Masak bersama. Cek bahasa kolot pakai cai jadi saleuwi kadarat jadi salongan itu Pak. Bigus dibayang batur sasumur, batur sadapur, batur sakasur. Eta teh ngawaham. Nya nyatu di lamun, saha nu apal urang rek kawin ka si eta. Ngawaham hungkul ngahayal hungkul pangulah-ulahna ngahayal. Pangulah-ulahna ngalamun. Kunaon anjeun pangna ditipu hirup anjeun dibimbing ku wahaman jeung khayalan. Anjeun usaha profitna bersih gede ngabayangkeun rek anu keun dina omong mangan hate jaga da bisi anjeun jadi abdi teh perkara bakal capek. Hirup dibimbing ku wahaman capek, ulah dibimbing ku wahaman tapi bimbing ku keyakinan. Yakin ka pangeran, kuring rek ngajalankeun usaha, kuring rek ngajalankeun kahirupan, ngalaksanakeun parentahan ti Allah, hasil jeung teu hasil Allah nu geus ngaturna. Siap hati narimakeun kumaha we rasikona. Bismillah. Tungtuna mah keke ka pamajikan kupinang kau dengan bismillah. Geuning cenah aat teh dek we ngahitbah ka langsung kawin wal ngahitbah. Geuning cenah aat teh narosan ka bumi bisa jadi fitnah ku tatangga. Engke we langsung ngabling jeung keluarga. Nu yakin ulah nu palsu ulah nu semu. Nu pasti. Tata jika nangis tekan uga. Hatta zonanta sehingga nyangkanya zod eta teh jang limbo hatta zonanta sehingga nyangkanya annal mauhuma
Karena sanyana perkara anu disangka wal mutakhayyalat tadi jeung anu dibayang-bayang jeung anu dikhayal kal maqamati seperti pirang-pirang maqamat. Wah sedaya kemun jadi bupati. Jadi ibadah teh ngabayangkeun porsi dina jet hiji, hiji dina jet 1. Minimal teh jet 1 ge jet 2. Jalan dijieun ku masyarakat. Teu boga kaeran nya. Mun aing geus eureun jadi bupati. Jalan ka Tasik kelas swadaya masyarakat. Urang mah izin. Cenah can turun bantuanna teh kita tuh mikir mana. Batur ge nu teu beti bogeun gaji malah likir. Hatta dhananta anal mauhuma wal mutakhayyalat takal maqamati wal mukasyafati mawjudatain ya tanu bakal wujud duanana fil khariji dina buktin wa huma sedengkeun ari tu maqamat jeung mukasyafat ada mani mahdoni eta eueuh duanana mahdoni tur anu meles eueuhna teh duanana kama qala sapertikeun parantos ngadaos al muallifu pengarang kitab fil hikam dina hikam maqadaka syai'un mithlul wahmi maqadaka moal aya nu nungtun ka anjeun naon syai'un perkara mithlul wahmi nu jiga wahaman ditungtun anjeun ku wahaman panghese-hesena hirup dituntun-tuntun ku wahaman tuluy we top up nu dibayangkeun meuli mobil anu magrurun pantuntun katipeng man aslina miluan arisan A, arisan B. Semakin banyak saya arisan, akan semakin banyak profit yang saya akan dapatkan. Dina wahaman cicingna ma qadaka syai'un minhu. Anta ari anjeun mustaghilun eta anu katungkul sin ageung eta teh. Sanes musannif nu lepat anu nyartetna anu ngetikna mustaghilun eta anu katungkul anu sibuk listighalika karena katungkulna anjeun bi ghairillah kulian ti Allah taala sibukna tuh da nguruskeun mining sibukna ku ngitung bati sibukna ku ngitung profit itu pan riweuhna tak siapkeun hati teh supaya datang ketenangan ulah dijieun buyang listighalika kunaon anjeun pangna hirup sibuk karena sibuk kulian ti Allah dalam jelema teu sibuk kulian ti Allah sibukna ku Allah tenang sasibuk apapun Sayyidina Utsman ieu ja kerja di pengusaha teh perusahaan teh di mana-mana anjeunna bungarna luar biasa perusahaan di mana-mana tapi teu pernah katingali sibuk naon sababna ka istighalna hati ku Gusti Allah sehingga Sayyidina Utsman gaduh gelar ti mitohana nya sorangan yakni ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Nabi Utsman suwamun kuwamun Utsman boga gelar suwam tukang puasa beunang kuwam tukang hudang suci sanajan perusahaanna sibukna luar biasa saha cik sok nu beunghar bisa leuwih batat Utsman jadi YouTuber beungan sibuk uruskeun duit budget per bulan sabaraha anta mah sampingan nya nu kitu arek yang meunang syukur henteu kaje ngajaran ngaranna ulah jadi ieu mau ngaji ditinggalkeun balas nyieun konten salah konten di Cipedak jangan dihakan buaya. Anu halus aja nyen konten jalan. Itu pun diefektifkeun waktu ngaji bari ibadah. Jadi ngaji bari nyen konten. Hebat teh gitu. Oh, ayeuna mah cek Nabi. Nabi oge kapanan sumanget mapatahan jelema teh sina sumanget usaha ngan ulah sibuk. Pada aja lemah teh sibuk tapi sok sibuk mana kayaknya kalau pakai tinggal jadi sok sibuk jika ada manajer lah hirupnya nah aku pun jadi karyawan aja penampilannya gaya luar biasa
ningali poli di lapang Cicurug, ari otak nepi ka proliga nya heuh. Di Cicurug geus poli gitu. Ari mati. Pan cita-cita boleh tinggi, oke. Cita-cita boleh tinggi, tapi Anda jangan disibukkan dengan cita-cita Anda. Istigholi kabigwirilah, karena katungkul ajen kuliah ti Gusti. Atuh supaya teu katungkul kuliah ti Allah, keur nyokok lian ti Allah sing dipake jalan eling ka Gusti. Anu hebat. Anjeun dagang eling ka Allah. Jadi sibuk dagang teh ku Gusti Allah, lain sibuk ku dagang. Sesibuk apapun aktivitasmu, dina jero na aya taat ka Allah. Waqad arafta jeung nyata terang anjeun. Annama kana saenyana perkara si wallahi taala nu tumetep salian ti Allah taala. Anjeun terang sanyana perkara lian ti Allah taala wa ya siwallah wa ya ma siwallah adamu mahdin eta teu aya anu meleus. Teu aya lian ti Allah. Wa pinus hotin jeung eta tetep dina hiji tulisan matan wa anta masghulun. Tadi mapan anta mustaqilun, dina sapel tulisan mah wa anta masghulun. Ai mustaqilun matina sulasi tina rubai cik saw. Sulasi rubai lamun mustaqilun ya. Sulasi mujarrad majid. Majid pi warna salis bab awal istakhraja yastaqiju istikhrajat bahwa mustaqilun ge bahwa mustaqilun. Ari masghulun sulasi rubai. Sulasi mujarrad majid. Mujarrad bab kasabaraha? Bab kahid syaghala yashghulu syughlan fa huwa syaghilun wa dzaka mashghulun. Mimbabi tagening mina sulasil mujarrad tina sulasi mujarrad mimbabi qatu ayat to patah ayat tahu. Berarti tina bab katilu jang di bab kahid. Syaghala yashghulu mimbabi koto ayat tau tina bab koto ayat tau bifathil ain fihima. Kalau dipatahkeun aina fihima dina fiil mudhari jeung fiil madhi. Ai masbukun tegasna ditutup fi qalbika dina hati anjeun. Bika ku sabab nafsu anjeun. Ditutup hati anjeun ku sabab nafsu anjeun. Bisa bab nafsika tegasna ku sabab nafsu anjeun. Li hubbika karena mikaresepna anjeun lah kana nafsika. Anhu ta'ala jauh ti Allah taala. Ai ba'idun an hubbihi ta'ala tegasna tebi an hubbihi ta'ala tina cinta ka Allah taala li annaka karena sanyan anjeun ghafilun eta anu lali anu poho an ti Allah ghairu zakirin anu teu eling nu teu inget ka Allah wala nadhirun jeung anu henteu mikir-mikir nu teu ngemutan di af'alihi kana pirang-pirang af'al Allah wa sifati jeung pirang-pirang sifat Allah taala wa idza kana haluka hakada Bila kana jadi mana-mana kabuktian non halukatin kanyen hada kacara kieu ainal istighol. Ayeuna eta mana al istighol ari katungkul bi balil qalbi kunyang hareup na hate. Wa zikri jeung eling na hate fi maqamil baqo ibadal fana dina maqam baqo badal fana bihi ku Allah taala. Kiraha macam urang ainal istighol mana katungkulna anjeun kunyang hareup na hate jeung eling na hate ka Allah dina maqam baqo badal fana. Mana makom bako badal fana nyaksi ka makhluk teu poho ka Gusti. Eta makom bako badal fana alias makom bako badal fana teh parti badal jam'i teh. Tumetepna ingetan ka makhluk teu ngahalangan ingetan ka Gusti. Eta bako disebut bihi ku Allah taala bi Allah taala kalawan yen teu ningali anjeun siwahu kasalian ti Gusti Allah. Jadi nu katempo keur usaha ge Allah ku hade manu pika inget Allah nu nguntungkeun, Allah nu ngarugikeun, Allah nu rek munclungkeun, Allah nu rek ngangkat derajat kuring, Allah nu rek ngahinakeun derajat kuring. Ghaibun tegasna samar anjeun an nafsika ti diri anjeun. Wa aina fanauka billah jeung ayeuna eta mana panaukari pana anjeun billahi taala ku Gusti Allah taala mana pana anjeun ku Allah
Kumaha panaku alun teruk sakti makhluk balas ingetan ka Gusti urang kakarek panaku ka bogoh maka ni kasarta kabuktianan anjeun maka ni halika tegasna sarta kabuktian tingkah anjeun wasani ka jeung tegasna tingkah anjeun asiron eta jadi tawanan eta anu ditawan li guerihi kulian ti Allah taala wa huwari itu asir ari itu goer pun anu nawan ka anjeun lian ti Allah teh saha nafsu ka eta nafsu anjeun wa meujeuh perkara ya ta'ala ku anu cuman tel mabihi kana nafsu perkara nu ditaalukan ku nafsu nu dipikahayang ku nafsu ta eta nu bakal jadi sayyid urang nu jadi abidna sayyid urang nafsu sayyid urang perkara dipikahayang ku nafsu urang wae jadi abidna nafsu jeung dia jadi abidna perkara nu ditaalukan ku nafsu litadbirika karana ngaturna anjeun karana sibukna nguruskeun anjeun lahu kana itu goer kagoer litu dhoma supaya diagungkeun anjeun wa tukroma jeung dimuliakeun anjeun ing dana atuh da lalaku ibadah hayang dipuji ku jelema hayang diagungkeun ku jelema jaim hirupna saumur umur bisi lemah hareup manusia bisi ragrag korep di hareupeun jelema capek jang gitu itu dhoma wa tukroma ing nas wa ingdal khalqi jeung mungguh makhluk ajmaina tegasna sakabehna makhluk wa kullu man ahabba syai'an wa kullu man jeung ari setiap jalma ahabba nu mika cinta si man syai'an kan sesuatu minal mawjudati tina pirang-pirang perkara nu diayakeun fa huwa makarisiman asirun lahu asirun eta anu ditawan atau asirun eta anu katawan lahu ku itu syai' pasoro jeung jadi itu siman abdan eta jadi abid lahu pikeun itu syai' kun hubbaka kudu bukti anjeun kun kudu bukti anjeun hubbaka kana cinta anjeun lahu ta'ala pikeun Allah taala kun kudu bukti anjeun hubbaka kana cinta anjeun lahu ta'ala ka Allah taala litasira abdan lahu supaya jadi anjeun abdan eta jadi abid lahu pikeun Allah kudu bukti anjeun teh karena cinta anjeun teh ka Allah hungkul supaya jadi anjeun abidna Allah wala takun hubbaka jeung ulah bukti anjeun hubbaka eta cinta anjeun li nafsika kana nafsu anjeun wala takun jeung ulah bukti anjeun hubbaka eta cinta anjeun li nafsika ka diri anjeun fakunta mangka bukti anjeun abdan eta jadi abid lah pikeun nafsika kun kudu bukti anjeun ubaka eta cinta anjeun lahu ta'ala ka Gusti Allah taala litasira supaya jadi anjeun abdan eta jadi abid lahu pikeun Allah wala takun hubbaka li nafsika jeung ulah bukti anjeun hubbaka eta cintana anjeun li nafsika kana nafsu anjeun lamun anjeun cinta kana nafsu anjeun fakunta mangka bukti anjeun abdan eta jadi abid laha pikeun nafsika patah laka mangka cilaka anjeun aktsarun nas al-wuqufu ma'asy syahawat wallahu a'lam bis-shawab.